kudu ka mana ieu neangan selendang. Aduh. Ya dunia naon ieu? Naon sing jaluk rak kitu geuninganna? Ih, sieun. Aku mau selendangku kembali. Kembali dari mana, oh kasih? Selendangku tidak ada lagi. Hatiku resah karena tidak pergi. Aduh, oi. Sebenarnya ada kapapanya jeung tugas senang gitu. Tugana geulis nih. Aneh, euy. Misalnya teh bener anu geulis. Aduh. Jigana indah nih. Gitu. Ini geulis sih mah. Yang gitu deh, itu dijual tuh kemana? Terus kayak di, euy. Ting, pokoknya mah gimana geulis saya dikala masalah bayang-bayangan mah gue teh. Geulis saya berharap. Wow. Oh, maaf. हमको हमी से जलालो ilmi कहीं पूछ पालो. Ketawa kau. Apa lah? Asa-asa serendang aing eta. Sama ngiti mana eta? Aing mah mangijeng nu geulis di ditu. Cuma ningali ngamuan. Asa-asa sesan aing. Kira lah, maksudna naon? Tong ka masat nu kitu batur lah. Hirupna teh deui. Dieu asa-asa nu urang cenah mah. Heuh mah asa-asa nu urang. Da aing ge gabdag umi itu nu umi aing seungit. Pira ku deui? Umi aing ngaparawan kene. Terus seungit umi maneh amuan keleksia tong waka nini maneh. Heeh. Inung maneh pan nini maneh teh berarti anakan inung maneh. Heeh. Anakan inung maneh teh maneh. Terus pira ku masih kene parawan. Eling. pokoknya nama ieu mah umi aing. Gelah kumaha maneh we? Da moal mungkin sia mamanya rangsak bajret jika hideut bajra kitu. Hayang nanya ih, Naon deui? ari maneh eta ari ka mana? Itu kan. Ari ngarit. Oh, bisi sugan mangihan selendang ti belah ditu tuh palid nu urang teh teh ka mana? Dituna teh palid teh anu nyokot. Ali eta mah da meureun. Ai panya teh maneh mangihan. Ah, da urang mah cemangin kitu urang teh. Ih aingnya kumaha atuh nya? Asa-asa eta da jigana teh. Ah, maneh mah aku wae ah. Da eta asana teh. Ah, eueuh. Masti nu mah bau da bebentukanna ge bau kitu. Nya henteu atuh maneh mah mururak lirik susu urang. Ih. Dulu. Hampura tuh da. Kumaha deui? Tong merong ka dieu atuh kana mata merongna. Terus sakit juga badayna kieu tuh tingali. Lu hampura da badan. Gusti Agung atuh tong kitu ka urang teh. Kitu juga jebak di gabel susu urang tuh jadi tipe rupa. Rek moal domikeun ke deui. Ih emung era kumaneh mah
manten mah atuh minjem baju we. Sakalieun teh ih. Boga baju awewe euy. Abaya atuh urut nini teh ya. Urut nini didinya pan didinya mah boga geuninganan atuh. Baju urang tiris ieu teh ih bisa asup Boga nini angin. dewek mah bogangan. Eueuh jang maneh mah. Atuh da mahi meureunan saeutik kendai leutik saeutik mah. Suul eueuh ah eueuh. Ih aing sok kitu. Buru atuh coba ieu teh nginjem kutang teh milik balga bilki ka handap tuh. Guru Pak. Kajen-kajen kitu. Ih emu atuh dari tempokeun ku maneh. Sok bayangkeun maneh jadi urang. Da Retek sih. nya kitu maneh. Kena Di mah urang mah deukeut di dieu. di belah mana ih hayang ngilu urang. Atuh arek nginjem baju. Ih maneh masuk cubak-cabak ieu teh menang pedicure tahu ti ditu tuh ti kayangan. Maneh mari ieu sakitu bodasna teh deui. Ari maneh di mana? Maneh maluk naon? Urang dengekeunlah urang teh ti kayangan. Maneh we di ditu jeung barudak. Urang teh ngan barudak nu lain mah keur eta cenah keur bareureum. Jadi urang mah henteu teh beureum duaan. Jadi weh putri wing teh ti kayangan diutus ti kayangan teh kudu turun ka bumi. Kudu mani. Terus Jadi weh aya teuing kan mau teuing palid selendang urang teh. Kumaha tuh? tapi dewek mah teu mangnya nu maneh euy. Pokoknya mah samat enak mah kieu we. Naon? Mani imahna di mana lamun deukeut urang ek ngilu ieu kumikeun susu. Tong ka imah mending kene ka saung teh nya ya saung mending ka saung hayu. Pokoknya mah uing hayang Di saung heula bisa jadi fitnah lamun ka imah. Pan ai bajuna urang kumaha ai di saung aya baju. Aya meureun teuing urang riksakeun heula. Riksakeun yuk. Yuk. Ayo. Urang tebak-tebak. Aduh, kadewat. Aduh, parahuna tinggalin. Oh, ieu teh naon reyon. Aduh. Ih, aing mah reyon kieu, Gusti. Ayo lu sakloba. Jadi kayangan mah teh ih, juga euneur kieu. Ih, aing mah poho ti gebros. Aduh, parah urang. Ih, parah uing bisa tiguling. Kita naon talenan atau naon pada teh diuk. Tempat diuk Asia. Mana atuh baju bener ya aing. Tungguan di dia. Oke, kalau geus ganti baju urang sisiniran dulu. Tungguan di dieu. Si aing mah sieun ti poros gini nya. Ngajedog, cek aing ulah sok loba omong. Ngajedog. Gitu. Pa baju jang sia tah. Jayan aing. Nah, Aduh, meni dialungkeun. Ih harianeun kamera. Tinggal baju. Ini leutik. pakai heula cek aing ulah sok loba omong. Aing mah ieu teh ini parawan ya. Ya aing mah da geus teu siaran sak hebru. Aduh coba ih aing kumaha asa make na teh bararisa geuning kieu nya. Udah. Coba eta Makanya aku aing kudu pangmakekeun mah. Aduh, iya teh tinggal itu. Coba ribri-bri ti kayangan teh kieu. Coba iya tulungan ieu. Pangadoakeun. Tungtungna. Ih rese. Aduh. Ih, itu naon ti ka ih, astagfirullah. Beres. Heula sakedeung di. Aduh. Kayak urang bener kelas susu. Aduh, Cing sia teh susu. Aduh, kutang. makhluk di mana aing mah. Makhluk di mana? Cepat abdi teh kayangan. Di kayangan model kieu bentukna. Aduh, aing. Urang kencingkeun heula. Jadi diukna ih eta naon ih digodog kieu teuing. Nya numpang ka aing nya loba komen sia. Aduh lini gempa. Ya aing mah aduh. Gusti mah ieu teh mahkota ti Nyi Ratu Gusti ing teh mahkota ieu wing moal bisa di aku negara lamun cara lamun di naon teh kala mikir lah lamun di ieu teh naon dunia nya lamun di alam dunia mah di alam ieu tah biasa kieu tah kumis nu juga bedul kitu lamun di alam dunia mah geuningan disebut nanti uceuk itu teh ceuk bidadari nu lain mah KTP, amun geus boga KTP mah di aku negara, amun teu boga KTP mah di aku. Terus Wih, oke lah mun teu boga nu kieu mah di aku, marana mah di aku peri. kira tidak aku peri model kosiama Ih, atuh geura tong cebak-cebak kana poni, mane maksud kitu ka urang teh. Hei, pandang mah ieu tah. Nyeli, bisa kitu. Bahaya lagi.
Hah? Bener-bener ketang-tang ya geningan. Cek ada ini. Aing mah kumaha ieu teh? Ih, Kan dosa-dosana gitu. ini ke alam dunia mah jadi susu teh geduel keparuh. Ya. Aing ini bisa mah kaluhur geus naon deui Jangan kena cemekeun. ih, uing teh mau kaca tuh cermin Indonesia gitu teh. Mah kumaha kena kaca untuk kumaha kena rumah. Siap yuk tayangan nyo Indonesia teh mana sih teh? Atau Indonesia Raya urang ge aya tempat futsal di itu tempat nanan poli aing bisa poli. Tekan susu kieu teh jarang poli. Minang poli kan? Basket. Ya ada masuk gitu, kalah. Ayeuna mah geus kieu, ih maneh masuk di purang-purang gitu geningan eta lagi kurang. Ieu teh tuna geura dibawa kitu urang mah para laut. Di siap por ngaku Ayo gawe moal. Urang kepantunan yuk. Ayo sok. Bisa pantun teu maneh urang dunia. Bisa lah sadik. Coba maneh heula. Maneh lah. Ah, Maneh nu ngajakan lagi. peri ieu mah. Bisa segala rupa mah pantun nyanyi ge segala rupa. Wow! Pokona mah amazing. Wing heula kan ke salamun maneh salah. Lamun maneh bisa ngajawab berarti Terus tuh lamun uing tengah bisa ngajawab berarti maneh menang. Uing ek mabur lamun maneh salah naon mak si arek mabur ka mana deui? Eta teh ieu baju inget sia. atuh nginyeum heula engke uing geus Nah eta baju setoraneun kene. Ini parawan nu kieu patut ini hae gerangsa kayak gatung di aing mah deui. Yang penting mana ini aing mah Geus lah ti ayeuna mah tong masalah kieu mangke aing setoran sia mah setoran kabar. Da sia bisa. Urang ngabanturan yuk. Apa teh anu geninganan bareto anu zaman baheula kena gening zaman niku Ardila cenah ninganan. Zaman ini batu baterai apa Tadi sia nyohon ke Ardila di mana? apa nempo tina cermin. Bismillah hom bala hom hus cenah. Kete bijil ni ke Ardila di dieu. Oh, mantap. Konser geninganan. Konser. Heuh sok ieu kieu cenah papantunan teh cek ni Ardila teh. Zaman ini batu baterai cenah. Terus Nyahoan teh sok jawab heula. Atuh keula badan ku sia nih tuleukeun lagi. Ayo buru. Ih, cuing do maneh di batu lamun baterai. Cek maneh jawabanna kumaha ke lamun maneh salah. Lain kitu ih. Cek maneh pantun ku dewek engke cakep kitu ningan Oh, siap. di TV. Ayo. Boga TV ti mana? Aya aing Ieu saung reyon kieu na oke boga Ima pan saung lain imah. Oh, gitu. Junaidi. Ngan ada tong seuri. Wah. Lamun seuri imah privasi nini didinya keur parawan teh deui. Aing mah seureui. Kieu we atuh camat ayeuna mah. Kade tong sarurinya lamun saruri bener imah pigak-gakeun sararea. Ieu na ge kadadak runtuh. Kiranya Sarung aing kuat sia kalulucankeun. Ki Gusti Agung lain ngaluluconkeun kete guru buger runtuh sia ka mana balik. Aing mah boga imah maneh nu ka mana balik mah Oh, tah. ari ieu tempat naon atuh? Imah tempat aing biasa ngopi jeung ngebon. Ari panyeunang tempat jogging. Iyalah. Umur sia. Masuk urang pantun aya nama yeuh. Kata kala pagelis lah uing dan saeutik. Ya. Tuh, ieu teh ti kayangan. Ieu teh ecek itu cek nyirat. Di kayangan. Nah, itu pas arek turun kasipat ku manuk. Jadi kieu Mana piraku deui kasipat ku manuk ieu teh. Ieu teh tanda ieu teh tanda tuh iwan na kieu. tanda burung. Tanda burung ka aing teh sok kitu sia mah naon. Deui heula. Anu urang papantunan geus. Jawab heula sok euy. Doman ini batu baterai. Cakep. Omongkeun tong jawabanana. Ngomongkeun Antong maka anu hiji deui nyaho. Naon? Doman ini lutung luncat. Cakep. Naon sok jawabanna? Pikiran heula lamun ngomong cukup igulu. Pada aing mah teu nyaho mentak kana gitu ge. Sok kieu atuh nama. Iya aing kumanya arek ngajawabkeun kira era di dinya teh paninina bukan ini parawan. Ayo buru sok ngomong lah itu loh ngebahas ini parawan. Oh gitu. Ayo Sok kieu. paling ngikeun. Make geli kantong. Cara anu ek nyawer geuningan ngagelikna teh. Ayo. Ayo burukeun. Naik uing teh ngali kali tuh panceng maneh ge mung ningali banget uing. Rangsak. Rusak. Iya bujur menik kolot. Aing mah.
Suruh. Lamun teko. Ayo mal asuh. Oh gitu. Mau modal. Aduh. Siapa balik dari Cuman ini batu baterai. Berangkat. Hancet nini bau dage. Nipu mi. Doman ini lutung luncat. Hancet nini nyungcung sabari. Mal beja ko na tanan nama. Ari sia tuluykeun cek aing ge hayo buru. Asal entong atanya. Tok absurd sok. Doman ini batu baterai. Huncut nini bau dage. Congi meureun setel Bau dage atuh kan di mana-mana. Apa ini berarti dagean atau bukan salaki? Oh, bener. Aing bohong. Ayo tadi balik tadi. Doman ini lutung luncat. Cakep. Huncut nini bejakan. Bejakeun. Nyungcung bocet. Ieu arek aing Yuk, dieu. atuh bala dia sabala ewah. Sudi Ini kayak saya. Mana? Oh belah hari pas etik. Ah, gini ngana cakep. Dah. Atuh coba. Coba ieu na simpan heula simpan heula. Cenah heula atuh eta nagra ieu aing mah. Di kokowok eta teh nini nya. Si Putri Gelis. Oh gitu. Oh guys, teman-teman. Masih terngiang di telingaku bisik cintamu. Aduh, Gimana jangan aing? orang sih? Hah? Hah? Rangsak. Rangsak itu mana yang gitu? Masih terngiang di telingaku basah di pipi masih terngiang di kepalaku karena dielus kamu. Anjir, memang bisa mau aing. Aing kan pernah ngelus-ngelus ya. Perasaan Ai bieu naon dilus-lus dengan hulu aing. aing tong mereneng gitu nyabak saja ulah. Tuh meni jadi kiki Oh, jadi aing rangsak. ruksak, kok nih aing ruksak. Heeh, koni na rusak. Aku mah atunya. Geus aya nama urang ka imah maneh yuk, uing ngilu. Hayang nginum. Boleh. Heeh. Yuk minum yuk. Kayak uing ek dangdan lapan arek nempo anu kata ningal aya kamari ge mah makhluk metik, mana nyawa teh makhluk metik. Metik mah motor asa teh. Ih lain, ongkoh budak leutik, kotorolongan, buligir. Eta teh makhluk metik. Lamun di kayangan mah aki-aki awal huntuan norolong. Makhluk metik eta teh sia teh. Gila urang balik anjir. Kira-kira urang diserang sakit. Kayak bisa papangi ujung. Pangeran tanpa di sana. Oh my god. Wow, pangeran di ditu mah aing hukul. Aing. Aduh itu.